Nah, panginten ya sesi akhir mah dina urang ngamaknaan hiji benda warisan karuhun tanya kangnya berarti orang teh memang kudu naonnya ngaranna teh kudu ngamumule atau ngamaknaan teh secara bener-bener merenya lain heureuy gitu ya. Da pemiheureui mah memang moal nepung jeung frekuensi atawa jeung data urangna sorangan. Anu bae anu sur kang adang ge pan lamun di luar sadayana isi gitunya isi Cikarhun teh can wayah atau kangga dua. Teu teu naon. Kitu kumaha dan tekap juga nama gitu lah. segitu lah penginten jadi memang iya teh masih kena panjang sebenarnya kan barang-barang oge tacan ka gua. babara mangseplak tacan ka gua. Terus aya non di namina teh kapungkur teh rekaan teh julang apa terus Pareko Jeko dan beberapa lagi gitu ya. Rekaan-rekaan ikat anu memang kesebutna buhun lain rekaan ikat kiwari tangke dina hiji mangsa urang bakal ngaduar dulu. Tos we meureun ayeuna mah nya cageula ieu rampe sila sakieu perkawis naon namanya teh tingkesan atau ikat anu memang disaluyukeun jeung genetika manusia atau jelema nya kan anu memang tiasa ngawujud secara naonnya namanya teh secara sesuai dengan karakteristik genetika si manusia eta sorangan. Gitu pentingnya kan ya. Nah, sok emang nggak maknaan ku sewang-sewang. Atur nuhun sampurasun.